Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Cag urang teuneun kaayaan anu keur di pasantren. Ayeuna urang caritakeun nganteur lengkahna Usman. Saleosna ti pasantren kaayaan peuting teh beuki sepi jempling. Bulan harita teh keur ngebrak caang, nyaangan jalan anu keur dipake lumampah ku Usman. Pating gaya bagna kalong jeung lalai, milu marengan kana lengkah Usman dina peuting eta. Sakapeung kadenge sesengku dina luhureun tangkal kai. Nyarelekna waktu teh karasa harita teh urang gancangkeun ieu carita. Ere poe datang minggu, beak minggu datang bulan. Lumampahna Usman teh kacarita harita teh geus panceg sabulan. Pas dina hiji peuting di hiji leuweung dina kaayaan anu poek mongkleng teh kaciri curug-curug acan. Saking ku poekna dina mangsa eta. Sabot Usman keur diuk dina hiji batu. Anu kabeneran aya di eta leuweung. Pok Usman tengah gerentes dina sajeroning hatena. Ya Allah, mugi kiatkeun diri abdi kanggo ngajalankeun sakumaha nu diamanatkeun ku Pun Aki. Kiatkeun pamadegan awak abdi. Paparin kasehatan ya Ilahi Robbi anu maha welas tur asih. Nakamana Bapa Hardi teh geuningannya. Disusul ka Cidulang geus eueuh. Duh, kumaha teuing atuh nasibna. Ngarasa beres ngareureuhna. Jung Usman teh nangtung maksudna mah arek nuluykeun lumampahna arek nutur-nutur indung suku. Kakara oge sababaraha lengkah tina eta batu. Sabot keur anteng leumpang. Hiuk aya sora angin ngahiuk di luhureun awak Usman. Dibarengan ku sora seahna dangdaunan anu katiup ku angin. Gebeg Usman teh ngarenjag leuwas. Pok nyarita bari jeung taki-taki bisi aya kejadian anu teu dipihara. Kek aya naon ieu teh pupuguh geuningan angin jol ngagelebug kieu? Najam sabaraha atunya? Atawa pedah aing asup ka leuweung kitu? Wah, cik lah. Naon nu bakal tumiba di sanghareupan ku aing mah. Kitu pok-pokan anak Usman. Bari mageuhan harita teh iketna. Sababaraha menit ti harita dak dumadak eta angin terepeh. Barang rek ngalengkah. Jeleg. Di hareupeun Usman teh aya hiji wujud anu mantak pikasieuna. Nya eta hiji lodaya anu badag pisan buntutna ngangsar ngagebay. Gaur-gaur sorana handaruan. Lamun segeuna ka jalma anu borangan mah geus tangtu bakal ngacir. Tapi pikeun Usman mah teu ieu gigis. Sumawona kudu mundur. Pok Usman teh nyarita ka eta lodaya. Saha anjeun kisilah? Nyingkah anjeun? Nah habat ngahalangan pijalanan kuring. Naon maksud jeung tujuan anjeun kitu? Kuring moal gigis najan kudu nyang hareupan anjeun ogenan. Lamun anjeun niat teu bener, sok maju lawan ye anu ngaran si Usman. Ngadenge Usman nyarita kitu, teu lila eta lodaya teh ngagibrikeun awakna. Sakilat les eta wujud lodaya teh ngiles. Jang elek jadi hiji aki-aki anu teu beda jauh jeung dadeganana akinata anu jadi guruna Usman. Ngan barang diteuteub ditilik-tilik teh ditegas-tegas ku Usman. Horeng si mana horeng eta teh anu kasebut Aki Lodra teh anu kungsi panggih jeung nulungan ka Usman. Yang Usman ieu Aki anu sababaraha taun katukang ujang teh pernah nulungan ka Incu Aki anu kagencet ku Allah. Terus ku ujang eta Incu Aki teh disalamatkeun. Cacap nyarita kitu. Usman harita teh ngarasa bunga. Sabab manehna panggih deui jeung Aki Lodra.
tapi samemeh Usman nyarita pok deui kadenge Aki Lodra teu nyarita. Ujang ya numpak dina tonggong Aki. Hayu urang ka Bantar Dawa. Tapi ingat Ujang, ulah loba nyarita da moal ka ciri kusasaha. Ujang geus dipager ku Aki. Tah tidinya sok tulungan anu jadi Bapak Hida anu ayeuna keur aya di balai gede. Ngadenge caritaan kitu Usman ngahuleng, mikir ku hiji ku dua, bingung naon maksudna Aki Lodra bet nyarita kitu. Ari Usman kasurung ku hate panasaran keur maeukeur maksud jeung tujuanan tere ka bapana. Anu sababaraha waktu di teteangan teka panggih-panggih dijugjug ka Cidulang Lebeng. Di teang ka Bantar Dawa teu aya, malahan mah indung terena ogenan anu ngaran Euis geus eueuh di Bantar Dawa. Ayeuna aya beja kitu teu dilapok, Usman teu nyarita. Maksud Aki teh kumaha Aki? Ulah reuas anaki, anu penting mah sok we tuturkeun lengkah Aki. Kitu cenah ceuk Aki Lodra. Cacap nyarita kitu hiuk aya sora angin anu ngaguruh di sabuleureun eta tempat. Barang jeung kitu celeng-celeng les Aki Lodra jeung Usman teh geus eueuh di eta patempatan anu kadenge ngan saukur sasadaan sora-sora sato leubeung anu patemalan jeung baturna. Gancangna ieu carita, Usman geus aya di hiji pilemuran. Sameme asup ka jero lembur, reg Aki Lodra teh ngarandeg. Sabot ngarandeg kitu pok, Usman teh nyarita. Aya naon Aki? Naha ngarandeg? Naon anu tumiba ieu teh ka kulawarga kuring? Jeung kumaha kaayaan Bapak kuring anu sabenerna? Jang Usman incuak. Sok ayeuna Ujang geura talungtik tuh ka hiji imah anu teu pati jauh ti dieu kahalangan ku sababaraha imah engke dihareup aya hiji imah anu nengang di hareupeunana aya tangkal jeruk gede tah eta pokona mah Ujang ulah ngalakukeun naon ngan saukur apal we ungkul kaayana sakitu papatah ti talungtik sapoe atawa dua peuting mah ku papakean Ujang anu sakit geus pasti eta pangeussi imah teh moal wawuh. Aki bakal datang deui ka Ujang ke dina waktu lamun sing aya naon-naon mah kari sambat bae sakitu papatah ti Aki. Cacap nyarita kitu les eta wujud Aki Lodra teh geus ngiles tina panenjona Usman. Ari kaayaan peuting harita teges nyedek ka jenari. Nya lila-lila mah barasa panon poe teh. Bijil ti beulah wetan. Nya angan ka buana panca tengah. Dipapag kureangna sora hayam kongkorongo. Anu aya di eta pilemuran. Usman can wani-wani ngalengkahkeun sukuna. Sabab ceuk pamikirna arek ngalaksanakeun heula salat subuh. Pangeussi eta lemur anu kasebut lemur Cikonang. Sakabehna geus sarudang. Dipapag ku sorareangna hayam jeung ramena man. Harita pating kaleper dina dahan-dahan kai. Bari meberkeun jangjangna. Dibaseuhan ku cai ibun anu narapel keneh dina dangdaunan. Sawareh eta ibun teh murag. Barasat gurilap eta cai ibun teh pating gurilap. Katojo ku sorotna panon poe lir mutiara anu ragra. Ngarasa beres ngalaksanakeun kewajiban sakumamistina. Usman geus ganti salin deui ku baju anu sararoek jeung nyolendang kantong tina karung. Didudukuy ku dudukuy tokok anu geus rawi. Lir ibarat jalma anu keur baramaen. Padahal Usman teh hiji ulama
anu geus kawentar jeung luhung ilmu pangwaruhna dina sagala widang, dina ilmu lahiriah jeung ilmu kabatinan. Kitu deui dina olah kanuraganan anu diajarkeun ku akinata sabot keur masantren. Harita teh wanci geus beuki beurang wae. Sakabeh pangeusi eta lembur Cikondang geus pada miang kana pagaweanana sewang-sewangnya. Pas Usman keur leumpah, teuing ti mana jolna. Samemeh nyarita teh terus cumidu heula. Eta lalaki teh nilik tina dangdanana mah jiga jalma beunghar nya umurna kira-kira 50 tahunan. Pok nyarita ka Usman, bari Usman mah tonggoy wae manehanana leumpah. Geus aya deui jalma gelo teh datang deui ka lemur urang. Arek papadog meureunnan api-api we musafir. Make dangdanan kitu patut dasar jalma kedua. Madog jeung musafir we pagawean teh. Kitu pok-pokanana eta lalaki berjeng leos ninggalkeun Usman. Ari Usman teu malire kana caritaan eta lalaki. Terus bae leumpang nyampeurkeun ka hiji warung. Anu kabeneran di eta warung teh keur loba jalma anu jaraja. Terus Usman teh uluk salam. Assalamualaikum. Punten bibi. Sakabeh anu raya di eta warung harita teh meh bareng ngalieu. Panasaran ku soran uluk salam. Anu kabeneran harita teh keur marali ka jero warung. Teu apaleun yen tukangeunana aya Usman. Sakabeh anu raya di warung boro-boro ngajawab salam. Anu aya mah haok hiji awewe teh nyarekan ka Usman anu ngaran Euis. Dasar jalma gelo sia teh arek babadog deui nya. Jor mantau ka ditu. Hayang modar sia teh dibugan ku jalma sakampung heh. Jiga nu heueuh wae assalamualaikum, jiga nu nya sia teh jalma soleh. Padahal tukang babadog rampok sia. Mantau ka ditu. Cacap nyarita kitu anu ngaran Euis. Usman harita teh ngagebeg reuas. Sabab Usman teh inget moal bisa poho kana pangawakan eta awewe anu bieu nyarekan ka Usman. Bari jeung ngajanteng kitu Usman teh ngagrentes sajeroning hatena. Kek asa wau kana sora jeung dedeganana ieu teh. Bener, indung tere aing tah anu aya di lembur Cikondang. Nah geuning aya di dieu nya. Terus bapak aing tah ka mana atuh? Bener kitu, di Balai Gede. Aing jadi penasaran, naon anu sabenerna kaalaman ku Bapak Hardi. Kitu cegerentesna Usman. Sabot Usman keur ngahulang kitu Euis teh mawacai dina sibur. Teu antak parah deui, wur dibanjurkeun ka Usman bari jeung pok nyarita. Dasar nu bara main sia. Pagawean teh jajaluk jeung mis wae. Tah ku aing dibere cai tah. Kophakan ku sia. Kitu pok-pokanana bareng jeung cai anu manyur kana awak Usman. Nuhun bibi. Katampi ku abdi hatur nuhun. Ditampi kasean bibi ku simkuring. Nuhun pisan. Ngadenge Usman nyarita kitu. Teu sakabeh anu raya di eta warung satuju kana kalakuan Euis dina mangsa eta. Aya saurang awewe anu ngaranna Titi umurna 46 tahunan. Pok nyarita ka Euis. Ulah kitu ieu ka jalma teh. Taliti heula bisi salah. Buah-buah eta jalma teh jalma bener. Ulah gancang nindak sorangan jeung nyangka ka jalma teh anu teu bener wae atuh. Ka aya banukarna lagi ka diri sorangan. Kitu popokanan bari jeung mapagahan ka Euis. Dasar Euis sifatna anu goreng jeung mawa karep sorangan. Teu ieu noli kana caritaan biiti. Anu aya mah terus ngagorowo kegeroan. Kang Haji, dieu yeuh. Jigana walada anu maling duit urang teh ieu yeuh, sarua dangdanana jeung dedeganana. Persis pisan. Cacap nyarita kitu.
Torojol harita teh aya hiji lalaki dadeganana beuteungna budayut awak gede kagigir gegag bari disasaru sanggeus deukeut pok eta lalaki teh nyarita horeng si mana horeng eta lalaki teh anu katelahna Haji Thoyib anu geus kawin jeung indung tarena Usman nyaeta Eus pok Haji Thoyib teh nyarita ka Eus bari jeung teu sadar hayuh wae eta sarung teh digulung-gulung ka beulah luhur. Aduh, aya naon Eus? Aya naon? Akang Haji teh keur maraban manuk bogoh tuh di buruan. Bari sakalian rek dimandian can mandi bogoh manuk Kang Haji teh. Kitu pok-pokanana Haji Thoyib. Kawasna mah teu sadar cita tadi eta sarungna teh terus digulung-gulungkeun ka luhur. Atuh sakabeh awewe anu araya di eta tempat teh kabeh nunjuk ka Haji Thoyib, hampir bareng nyarita. Pak Haji, ada teuing aing mah ya. Pak Haji itu manuk kiber. Eta kade teuing kumaha tah lamun ka mana wae eta manuk. Gebeg. Haji Thoyib teh harita ngarenjag samarukna bener manuk anu keur dimandian ku manehna teh hiber. Sakilat malikeun awakna bari jeung leumpang bujur ka mana mandi. Sakabeh anu araya di dinya kabeh nyarerenge seuri. Kagugu ku kalakuanana Haji Thoyib anu geus jadi salaki Eus. Ngan Eus harita teh anu teu milu seuri. Jigana lamun balanjana geus mah manehna teh bakal milu lumpat nuturkeun ka Haji Thoyib. Harita Eus kasurung ku rasa era terus maksakeun mayar ka si bibi warung bari jeung pok nyarita. Kok bibi pulang nama cokot we nya? Yang bibi kadinya. Ngadenge Eus nyarita kitu si bibi warung ngahulang. Terila pok jawab. Nuhun katampi pisan ku bibi ya. Kitu cenah ceuk si bibi warung. Bari melaungkeun ka Eus anu ti buburanjat ninggalkeun warung manehanana. Nya sanggeus Eus jauh mah si bibi warung teh ngareret deui kanu balanja gigireunana bari jeung pok nyarita. Dasar tah Bu Haji koret saruana jeung salakina duit balanjaan dengan saukur lebihan 50 perak pokna teh kop jeung bibi cenah pulangna. Dasar si korun. Ulah kitu bibi pamali ieu. Pamali kitu teh keun wae. Da meureunna ridona sakitu. Anggap we anu ngawek-wek mah. Hitung-hitung ngadengkeun radio butut tah keur ngadengkeun dongeng Mang Acil. Heuh Dedeh. Anu naskah dongengna karangan Kang Onas. Lumayan tah mati isen lah. Butut-butut kayak gitu. Heuh Dedeh. Kitu gudang caturna anu araya di warung. Ari Usman harita teh terus ngembutkeun bajuna anu tadi dibanjur ku Eus. Pok sakali deui uluk salam bari jeung ngarengkuhkeun awakna bangun anu ajrih pisan. Assalamualaikum sampurasun. Manawi kawidian sim kuring bade linggih di dieu bibi. Kitu cek Usman bari teu boleh rengkuh.